curi ke mah bakso bulan Gusti. Ya Bapak lebih. Ya mohon. Artis aja namanya. Waduh. Cerita hatam ya. Iya. Wayana anak kaula kawinkeun ku si Bapak. Ngawakilan eda anu hak nikahkeun mah salira. Hah? Waing. Nuhun mangga. Hah? Saya. Punjene Gusti pangawinkeun anak kaula cing nepi ka beres. Sok kayaknya Bidin. Ngawinkeun Bidin. Anu Neng Dupi anu bade ditikahkeun teh kaula Bapak ulu si Neng ieu anu geulis ka wanti-wanti. Mana atuh calon panganten pamegetna kareupot. Kareup. Isin abdillah. Ayo kapayun. Empah. Walte Ustad Ayub lebena. Anu mana? Iya, pisalekeun kaula teh gigireun kaula. Anu eta. Hei. Kawin geus ya. Kawin. Hayang sabaraha juta be? Ai kitu sih. Ayeuna kawinkeun ayeuna cenah diserahkeun deui. Nya eta mah kumaha carogena we bagideun. Sekalian we surat kawin jeung surat serah sekalian bareng. Bisa jadi surat kawin jeung surat serah tadi dia hiji. Mangga. Neng, kaula nun dupi kakasih teh saha? Kaula Wirginingsih. Alin diserat lin. Binti Kang Cengrama Prabu Kana Kamurkan. Binti Prabu Kana Kamurkan. Salaku raja nagara ieu Giri Retna. Tapi lo dupi calon panganten pamegete abdi saha? Abdi Astra Jingga ngaran teh Astra Jingga. Astra Jingga bin Semar. Bin Semar. Oh, Semar. Bin Sarung. Ayeuna bade naroskeun ka Neng Dupi pala ditikahkeun anak ka ieu Astra Jingga teh nahan teu dijeger-jeger ku sepuh. Aduh. Henteu diadu-adu maksud teh henteu kahoyong kaula istuning cilik putih celak herang kapal lain Neng nyalira laras sumuhun sen teu diadu-adu ku sepuh henteu Dupi Astra Jingga palaina ka Neng Wirginingsih teh teu dijebet-jebet ku saha wae. Sugan kitu ditotok-totok. Teu ulah koyong abdi. Heeh. Teu aya unsur paksaan, teu aya. Pada cinta sumuh-sumuhun bangga. Ai parantos kitu mah. Bade ngawakilkeun wae. Ya kawinkeun buru-buru aing teh aya ngomong. Sok ajuh ka dia gelis. Sok pindah ka hareup. Astra Jingga. Sae. Mangga kapayunkeun pandangan Gusti Prabu. Tah kitu. Kumaha geus kieu? Antos sakedap. Mangga bade dituntun ku abdi teh nepi bade jalira sok tuntun Gitu. kaula salaku raja negara Giri Retna Prabu dupi kakasih teh saha aing piraku sia teh apa ka raja sorangan kana kamurka sumuhun kaula Prabu kana kamurka salaku ramana putri ya saurkeun kaula salaku raja kana kamurka bapana putri Dewi Wirginingsih ayeuna dinten ieu bade
ngalihkeun minlahkeun pun anak tina alam lalagasan kana alam rimitan pokokna mah kawin. Nah ieu raja teh bedegong. Nyaeta Wirginingsih ka Astajinga bin Semar Popot tarima abdi nikah ka Dewi Wirginingsih putrina Prabu Kanda Kamurka Raja Nagara Giriratna sah mas kawin goblok kalayan mas kawin dateng ka bantuna naon menengnya celok ke dia tuh coba cacan tesah Mas kawin diajuk itu. tapi kalau gagal kira kawinnya aduh pohon deui aing namanya teh sepok nyai neng kaula nun bade nyuhunkeun mas kawin sabaraha sing gede ji mental negara mental mas PC kemana sih itu jembatan aya bahan batal ya kawinnya dek Maklum akang mah kesebel teu kawin jadi poho deui Kang. kaula teh pas kawin nama anu jodoh mah tiasa pegat deui ka nyaah ka deudeuh ka cinta ka welas kasih ka kaula eta mas kawinna ieu wah cilaka Wah bahaya. mangga ini mah urang sakeun ya labi teuing yeuh Lala lapar saya nu ngantosan mah tuh. Oh, tang tol. Mulai serah terima heula gitu. Bisi yang membisi mas kawin teh ku perangkat alat silat. Alat salat. Heuh, poh deuna. Nah, aya leuwih pohoan ceuy. Haula ngawinkeun Wirginingsih ka Astajinga bin Semar kalayan mas kawin kanya kadeudeuh ka cinta kaula kanyaana ieu si cepot kana kaula pot ngomong tarima abdi nikah ka Dewi Wirginingsih putra tegas Prabu Kanda Kamurka kalayan mas kawin kanyaah kadeudeuh ka ulas kasih anu moal pegat deui sah mana Sah naon dengan Nyi Isyah sah aduh ama mangga geura munjungan ka tuang rama Nyai munjungan parantos sereng sewe cinakna mana iya geuning ke paneuring ngajejek nog mah nya ku sumageung dina upacara adat mah lamun si sepot mah lain ngajejek nog ngajejek waduk ya nya teh naon atawa jejak mitohan ya putra dinanggoning rumah tangga teh doana mah cing runtut raut wah ya geus sok cepot munjungan geus teu kudu wah abdi parantos kawin ye empek didoakeun cepot runtut raut cing mangihan rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah goblok isna kuaslin ka putra we wah doana didoakeun ku Wanung aduh bagja teuing kaula nu taku kituna atuh sok ayeuna mah sadayana urang sami ngadoa bra Nyai bebek beber layar ya bebek maksud teh beber layar tarik jangkar tarik tama iya tong rusuh teuing atuh be tak kitu beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan hidup bakal ngambah dina sagara rumah tangga muga-muga dina sajeuning rumah tangga teh ulah ropoh ulah ripuh anggur sing repeh rapi runtut raut sauyunan sagegeus sapihanean muncai jadi saleuwi mundara jadi salah ayeuna cenah diserahkeun deui tah ayeuna cenah diserahkeun deui mangga ina muda abdi mah teu tadak ku masalahina eta mah sok pot ku